Assalamualaikum jomblo lovers Indonesia. Balik di jeung urang. Alhamdulillah ayeuna urang bisa ngupload deui babaturan versus Sobat Dalit anu part 2 na. Panu part 1 nama geus kamari kanu can nongton babaturan versus Sobat Dalit anu part 1 na. Link na aya na deskripsi. Oke. Sampai nonton tong poho like, komen, subscribe, jeung share ke media sosial marane. Gitu lah. Pokoknya mah selamat menyaksikan. Nih, orang harus cuma kecil-kecil. Terus wae mana make naon ge? Enak ini enak orang lagi. Alus wae maneh make naon ge. Saat aya nu make kepake ajar versi Sobat Dalit. Nih, orang harus cuma kecil-kecil. Anjir meni pede mana mah. Ye, mana mah make baju naon ge anggar goreng patut. Bangus semua. Maneh mah make baju naon wae ge angger goreng patut. Saat aya babaturan nu anyar menang kabogoh versi babaturan. Wah, ade kemari mah. Main teh putusnya. Ayeuna geus ganti ka Bogor teh. Biasa resiko jelema kasep mah loba keneh nu ngantri layangan jadi kabogoh. Biasa resiko jelema kasep. Saat aya babaturan nu anyar menang kabogoh versi Sobat Dalit. Make pelet naon maneh? Biasa lagi geus putus teh fashion yang di Kabogo. Ada ayeuna babari cuy, ada ayeuna. Sujon mana mah ka urang teh majarkeun make pelet, panyaho urang kasep. Dan suujon we majarkeun senah make pelet. Pas aya nu anyar ditolak ku awewe versi babaturan. Masih loba keneh aweuna dari maneh apa adanya. Sih. Tapi urang nya pisan kamayan. Urang hese mohokeun manehna. Masih keneh loba awewe nu bisa narima apa adanya. Pas aya nu anyar ditolak ku awewe versi Sobat Dalit. Emang mau laku-laku sih maneh. Ye. Sadar diri seteh maneh teh goreng patut. Hari awal itu gelis. Yang mau naikkeun atuh ka kumaha lagi. Sugan maneh jungkir balik. Siapa lain nyemangatan atau kumaha kalahkan lain teh pameangan keneangan atau awen lain ngaledek cuma emang mau laku-laku sih maneh mah sedih banget. Guys, segitu halanya video kayak orang arek ngupload dari Bodor Sunda anu insyaallah ngahibur marane. Sekali di kurang diingetan tong poho like, komen, subscribe jeung share ke media sosial marane. Anu nyaho anu teu nyaho jadi nyaho, oke? Karena hiji subscribe marane bisa ngurangi hiji pengangguran nu aya di Indonesia. Terus wae mana mah make